Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep. Tadinten ieu urang sadayana bade diajar ngeunaan pangajaran 5. Nyaeta ngeunaan wawancara. Nah, tapi sateu acan kawitan, hayu urang sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Cobi aya nu terang naon aya wawancara teh? Leres, wawancara nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara. Tah nu diwawancara teh disebatna nyaeta narasumber. Aya oge tujuan tina diayakeunna wawancara nyaeta keur ngumpulkeun informasi tina hiji halnya. Tah hidup sadayana wawancara teh tiasa dilaksanakeun langsung ku cara pateuteup, tiasa oge ngaliwatan telepon. Janten tiasa dilaksanakeun sacara langsung, tiasa oge dilaksanakeun sacara teu langsung. Tadi dieu aya 3 rupa wawancara. Nu kahiji nyaeta wawancara wartawan. Naon Bu aya nu dimaksud wawancara wartawan teh? Wawancara wartawan nyaeta kagiatan wawancara nu dilaksanakeun ku wartawan. Tujuanana kangge ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta atanapi berita. Anu kadua nyaeta wawancara panalungtikan. Wawancara panalungtikan teh nyaeta wawancara nu dilaksanakeun ku panalungtik. Tujuanana nyaeta keur ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun. Tah lajeng deui anu katilu nyaeta wawancara lamaran. Gawe nyaeta wawancara pausahaan jeung calon karyawan anyar. Tah dina prakna wawancara urang bisa nyatetkeun informasi penting tiasa ku cara direkam atanapi difoto. Tah lamun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara aya sababaraha halnya anu perlu diperhatoskeun atanapi diestokeun. Naon wae kinten-kinten diantarana nyaeta anu kahiji nyaeta muguhkeun informasi naon wae nu rek dikumpulkeun, lajeng nu kadua nangtukeun saha nu rek diwawancara atanapi narasumberna saha. Nu katilu nyaeta nangtukeun iraha waktuna jeung di mana tempatna rek diayakeun wawancara. Nu katerakhir nyaeta nyusun padoman wawancara, diantarana daftar pananya anu rek ditanyakeun ka narasumber. Terus deui dina nyusun pananya aya genep rumus pananya anu sok disingkat 5W ditambah 1H. Nyaeta naon, saha, iraha, di mana, kunaon, jeung kumaha. Tah kangge leuwih jelasna deui pek hideup tinggal dina buku paketna halaman 61 sareng 62. Didinya aya contoh teks wawancaranya, pek ku hideup baca teks wawancarana. Tah salajengna nu bade ku ibu dibahas nyaeta ngeunaan istilah dina perdagangan. Cobi ayeuna hideup buka heula buku paketna halaman 64. Didinya aya contoh kalimahna nya, cobi ku hideup regepkeun. Kantos diekspor henteu kantong-kantong ieu teh Pak. Tah kecap diekspor kaasup kana istilah perdagangan anu hartina dijual ka luar negeri. Sabalikna disebut impor atanapi diimpor anu hartosna nyaeta didatangkeun ti luar negeri pikeun dijual di jero negeri. Nah, salian ti dua kecap ekspor jeung impor teh aya oge kecap-kecap nu sejenna nya, diantarana aya kecap dadasar. Dadasar teh hartosna ngamparkeun jeung ngatur dagangan. Aya oge kecap emper.
Nyaeta bagian toko atanapi warung belah hareup atawa tukang nu teu kakurung ku bilik paranti ngiyuhan. Nu katilu aya elos. Elos teh nyaeta wawangunan panjang teu dibilikan paranti neudeun barang dagangan. Lajeng deui aya ngembrek. Ngembrek teh nyaeta dagangan henteu laku atanapi teu payu. Nu kalima aya padagang. Nu hartosna nu jualan atawa nu dagang. Lajeng deui aya pasar, tempat jual beli anu merenah. Teras aya rugi, nyaeta ngajual dagangan henteu meunang bati atanapi teu kenging untungnya. Teras aya deui toko. Nyaeta warung gede biasana aya di sisi jalan gedenya nu ngajualna rupa-rupa dagangan. Teras nu kasalapan aya untung. Nyaeta ngajual dagangan menang paleleuwih atanapi kenging bati atanapi untung. Tanu terakhir aya warung. Warung teh nyaeta wawangunan tempat dagang. Ta eta nu nembe ku ibu sebatkeun teh sababaraha contoh ngeunaan istilah dina perdagangan. Mudah-mudahan hidup sadayana tiasa maham kanu naon-naon wae nu ku ibu dijelaskeun. Tas sakitu wae kangge pangajaran dinten ieu ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.